Tapi dipikir bolak-balik, aing geus kumaha atuh da meureun ka sadeui menta. Deka saha deui ieu hati ka pangeran urang teh menta teh. Urang teh hiji si rumasa loba dosa. Urang ge rumasa gitu kan, gitikeun pangeran. Tapi da urang teh yakin deui da kabehana ge ti pangeran atuh. Urang teh butuh deui gitu. Hayang paparin pangeran. Loba kahayang teh. Matak mes-mes Gusti, mas-mas Gusti, mas-mas Gusti. Shalawat ka junjunan ieu teh kaunggulan. Ceuk basa urang mah nu deukeut wasilah teh gantar. Wasilah teh taraje. Urang erek ngala buah teu bisa naik. Nah, tujuan mah urang teh kana buah. Ngan kope leungeun mah kana gantar. Nah, urang nyokot gantar tuluy urang ngajul buah ku gantar ngaranna urang teh tawassul. Kunaon? Ku gantar. Tujuanna teh naha gantar lain. Tujuan mah buah. Nah, urang nyuhunkeun ka Allah, ngadoa ka Allah. Nu dimaksud hayang kenging kasayan ti Allah, ijabah ti Allah, kasaha ari menta? Ka Allah. Tekad urang anu disuhunkeun ku urang teh saha? Allah. Anu maha kawasa ceuk tekad urang teh saha? Nu maha ngresakeun teh saha? Ngan ku sabab urang rumasa teu bisa langsung ka Allah karana urang rumasa loba dosa, urang rumasa jarang eling ka pangeran, urang rumasa ibadah ge calaculu gitu kan? Urang rumasa ibadah oge loba coborna. Nah, sehingga ku urang ditaksir asa jauheun. Lamun urang menta ka pangeran jol ujug-ujug dipaparinan ku pangeran, da kaburu rumah santen urang ge. Nu karasa ku urang lamun dilenyepan kalakuan urang sapopoe sapeuting. Urang teh gitikeun. Ya, naon? Gitikeun. Bebekeun. Cabokeun. Gitu kan, wajekeun, siksaeun, beleumeun, sapopoe sapeuting kalakuan teh kitu. Namun ku urang dilenyepan, sadar urang oge. Leres kitu pisan. Tapi da urang oge keukeuh deui. Diijabah mah ku Allah teh hayang. Dipaparin mah ku Allah teh hayang. Najan urang rumasa, urang teh hirup jadi buronan, jadi DPO malaikat jabaniyah. Ya, DPO malaikat tukang nyiksa di kubur. Rumasa urang teh. Tapi urang teh keukeuh we, da urang yakin ka Allah Ta'ala. Yen Allah Ta'ala segalanya. Allah Ta'ala maha kawasa, Allah Ta'ala maha welas asih, Allah Ta'ala maha ngersakeun segala suatu ku Allah, nu Allah, ti Allah kabehanana. Sehingga najan rumah sadoraka teh keukeuh wae ngageuleutrek, gitu kan? Hate teh barang penta wae ka Allah teu boga kakenyos. Teu boga ka era. Ya, terbuka ke era, Masya Allah, terbuka ke era. Buya, ayam meureun sababaraha minggu nu kaliwat,
Itu pun anak si kakak. Kamana si ngaji. Setrap ya tadi. Ya. Dicarekan ku buya teh hareupeun induna, hareupeun manehna. Tunggu carekan. Esek-esek. Telat ngaji, batur geus asup ka kelas ieu manehna telat. Ari geus kitu kakarake beres nyarekan cengkat manehna teh bari kieu ngomongna teh. Pak cenah jajan kakak teu acan. Eta indungna gah ki. Teu kirem-kirem eta teh. Urang mah amok teu kuat. Hah, itu hayang deungeul mah gitu. Ai manehna siga anu wajah tanpa dosa teh. Kan? Tidinya itu jadi pribados nu hulang-hulang. Hulang-hulang. Itu. Padahal nu dipikir-pikir kalakuan aing gitu. Kalakuan aing ka pangeran. Pangeran teh banget benukna teh ku kalakuan aing sapopoe sapeuting. Hate lain dipake eling ka pangeran, lain dipake syukur ka pangeran. Beurang jeung peuting titipan pangeran nu dipake ibadah ngan saeutik. Nu dipake eling ka pangeran ngan saeutik, nu dipake wiridan maca Quran ieu biwir ngan saeutik. Lolobana dipake ngaluluskeun ka hayang hawa nafsu, kan? Hayang dahar ngeunah, hayang inum ngeunah, hayang hees ngeunah, hayang pake ngeunah, hayang cicing ngeunah, hayang sagala ngeunah, ngagoler ngeunah, sagala ngeunah. Geus kitu teh, padahal pangeran mah geus gemes teh. Nah, ari geus beres, tuluy we salat, aya geus salat, lagi jeung warjukni abdi nyuhunkeun rezeki Gusti. Persis kalakuan aing. Wajah tanpa dosa, tanpa dosa. Pan sidik, urang teh kalakuan urang peuting teh siksaeun. Ai ujug-ujug ya Allahumma Gusti, mugi Gusti kalimpahkeun rezeki ka abdi, mugi Gusti mamayarkeun sametan abdi, mugi Gusti. Gitu. Ka Gusti teh hante barang penta. Tuh. Ieu mun urang sia gitu kan. Pika ijideun banget. Eta wajah tanpa dosa eta. Tapi dipikir bolak-balik, aing geus kumaha atuh da meureun deka saha deui menta. Deka saha deui ieu hati ka pangeran urang teh menta teh. Urang teh hiji si rumasa loba dosa. Urang ge rumasa gitu kan, heugitikeun pangeran. Tapi da urang teh yakin deui da kabehana ge ti pangeran atuh. Urang teh butuh deui gitu. Hayang paparin pangeran. Loba kahayang teh. Matak mes-mes Gusti, mes-mes Gusti, mes-mes Gusti. Nyuhunkeun hayang rezeki, nyuhunkeun hayang gampil urusan, nyuhunkeun hayang dilunasan sadaya sameta. Nyuhunkeun hayang cager, gitu kan? Nyuhunkeun hayang tentrem, nyuhunkeun hayang sejahtera, hayang makmur. Tuh, jeung sabangsana. Nyuhunkeun ka Gusti teh. Jadi itu kumaha teh ya. Ya, ngahukumanana ieu kumaha ieu. Dina hiji sisi urang teh ieu teh siksaeun. Yo. Teu pantes urang jual barang penta ka pangeran, harusna ge urang teh ceuri ka pangeran, minta hampura ka pangeran. Tong mah kamikiran make jeung hayang duit. Minta hampura heula ka pangeran. Minta hampura heula ka pangeran. Allah. Hiji waktu buya ngagebes pun anak si Abdul anu leutik. Jadi gebes teh bau.
orang hari-hari ada geus kitu teh nu diajak ngobrol teu ngajawab manehna teh nu sejena ngobrol manehna mah ulang we teu ngajawab efek ditanya kenapa dede kok gak bicara kumaha jawabanana kenapa bapak tidak minta maaf dulu sama dede itu ieu pelajaran penting rek barang penta ka Allah gitu rek barang penta ka Allah pan urang maloba dosa heula minta hampura heula ieu jual barang penta we terus we barang penta teu eureun bari gitikeun teh ya kieu merencek pangeran teh nah ai sia teu minta hampura heula ka ai kok atuh sia minta hampura heula gitu kan iya bapak maafkan dede geus kitu mah jager deui gitu kan tah pangeran kitu ya di mana urang ngagoak minta hampura ka pangeran jager deui we harita pangeran mah kitu najan dosa urang salaput hulu gitu asal bener we minta hampura ka pangeran nah, jadi urang sing loba minta hampura ka pangeran sing loba ngarumasakeun loba dosa tapi urang sing yakin ka pangeran bahwa sagala rupa teh ku pangeran nu pangeran ti pangeran ulah salah menta sing rajin we menta ka pangeran sok we menta ka pangeran ngan lamun dek barang penta menta naon heula hampura heula ame pangeran teh cager teh cager atuh butuh naon sia gitu kan tah gitu. Tah aya cara cenah di mana hayang gancang diijabah doa teh ku cara tawasul. Nyaeta ngajukeun ieu wasilah. Ngajukeun ieu taraje. Ngajukeun ieu gantar, kan? Naon ieu wasilah teh? Wasilah teh nyaeta sagala perkara anu dipika cinta ku pangeran. Sagala perkara anu dipika cinta ku pangeran bisa dipakai gantar ku urang di mana urang boga pangabutuh ka pangeran. Naon anu dipika cinta ku pangeran teh di antarana nyaeta di mana urang nyebut-nyebut ngadong-dong kakasihna pangeran komo pang-agung-agungna kakasih pangeran yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebut-sebut eta Gusti kalayan di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Gusti kabulkeun doa abdi kalayan wasilah abdi bade ngaoskeun ieu berjanji abdi bade ngaoskeun ieu simtud duror abdi bade ngaoskeun kitu naon we kan anu dipika cinta ku pangeran eta bisa dijieun wasilah tegesna bisa dijieun gantar naon we diantawisna nyaeta cenah nyebut-nyebut keagungan kakasih Allah. Lumawi dawuhan para ulama wa inda dzikris sholihin tatanazzalur rahmatu. Dina nalika disebut-sebut didongeng-dongeng jalma-jalma anu saleh maka otomatis rahmat Allah welas asih Allah turun ke bumi otomatis. Ari ngadongeng-dongeng kakasih Allah teh kan sing emut di urang mah mun wae para wali para ulama disebut nama nakiban kan lamun bae nabi urang sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam disebutna mau mulidan atau muludan eta oge sah nyebatkeun manakib
kan karena berjanji, karena kisah-kisah Nabi urang, kisah para Nabi para Rasul manakib sah. Da manakib teh hartina sejarah kasayanana, ya hartosna manakib teh sejarah kasayanana seseorang, sejarah kasolehanana, keilmuanana, amal solehna, akhlakul karimahna, behdituna para nabi, mukjizatna sareng irhasna, behdieuna mun para wali karomahna. Nah, ayeuna manakib. Kitab-kitab maulid sadayana adalah kitab manakib. Manakibna para nabi kan adalah rajana manakib. Ya. Ari manakibna jungjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam rajana sakabeh manakib nu kagungan manakib. Mata muludan teh manakib al-akbar. Muludan teh manakib nupang akbar na pang agung-agung. Ya. Daya manakib nupang agung-agungna angin manakibna jungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mana ku urang dibacakeun ieu sejarah nu disebat manakib teh tong boromah pantar jungjunan alam cacak hiji jalma anu soleh nu aya di zaman urang sekalipun mun ku urang didongeng-dongeng, kan? Urang ngadongeng-dongeng guru urang kasayanana didongeng-dongeng ku urang teh turun rahmat saketika. Urang ada ngadongengkeun aya tatangga, aya baraya soleh, manehna teh bener-bener jelema soleh. Nah, dongeng-dongeng kasayanana turun rahmat. Ya, rek nuju meneng keneh, erek anu parantos pupus gitu. Seketika turun rahmat, tinggal komo. Apan muludan mah nu didongeng-dongeng teh saha? Jungjunan alam semesta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nu matak rahmat anu ku Allah dihujankeun ka hamba-hambana anu nyebat-nyebat kaagungan kakasihna nupang agung-agungna yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Geus aya bilanganana eta rahmat, teu aya watesana karena nu didongeng-dongeng ge saha atuh. Ari muludan teh ngadongeng-dongeng saha atuh. Ari muludan teh emut ka saha atuh. Ari muludan teh ngupingkeun tentang keagungan saha atuh. Ari muludan teh muji-muji ka saha atuh. Kan? Ku Allah terus didafa'na laka dzikra. Bahwa ngadongeng-dongeng Nabi urang mah ku Allah teh diluhurkeun darajatna teh. Hartina nilai ngadongengkeun Nabi urang mah nilaina oge wah geus we pangluhur-luhurna nilai. Mun urang ngadongengkeun nu soleh najan aya di daerah urang, aya di masa urang masih jumeneng keneh solehna tingkat nu bawah, tapi eta jalma bener-bener soleh, eta geus matak turun rahmat. Geus matak turun rahmat. Mantap urang sing rajin cenah muji jalma-jalma nu saleh, sabab mujina wae ge matak turun rahmat muji nu soleh mah. Muji para ulama, muji para syuhada nu berjuang dina Islam, nu berjuang di jalan Allah, puji ku urang sabab mujina ge matak naon cenah turun rahmat. Ya. Puji ku urang kasayan pangersa ajengan anu, kasayan pangersa ustad anu, kepangkasayan gitu kan.
dai anu kasayan saha wae eta mah tak turun rahmat. Emut wa inda dzikri sholihin tatanazzalur rahmatu komo junjunan alam Rasulullah sallallahu